warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Bunga Prima Lestari di kelas 10 MIPA hiji. Sim kuring bade nyarita ngeunaan sasakala batu hiu. Kacaritakeun dina abad ka-11 kadatangan rombongan ti kerajaan Mataram nu dipimpin ku Aki Gede jeung Nini Gede. Rombongan teh mangrupa prajurit-prajurit ti Mataram. Kusabab kasaktenan maranehna diusir ku kerajaan sabab para patinggi kerajaan sieun kasaingan tanding lamun eta Aki jeung Nini Gede masih keneh aya di sabunderan kerajaan Mataram. Geus lila ngalakonan akhirna nepi ka daerah pasisir laut kidul. Ayeuna mah jadi batu hiu. Aki jeung Nini Gede istirahat. Nalika istirahat, si Aki nitah ka rombonganana nitah neangan lauk jang dahar, jang rombonganna oge. Basa eta si prajurit nitah teh nyaeta galuh oder jeung galunggung kuning. Anjeunna neangan nepi ka tengah laut nu akhirna eta prajurit nu duaan tadi meunangkeun lauk anu kacida gedena. Kabunga maranehanana karasa nepi ka eak-eakan. Tuluy we dibawa ka sisi pasir pikeun diasakeun ku rombonganna nu sejena, tapi saacan eta lauk diasakeun eta lauk ditingali heula ku Aki jeung Nini Gede. Saprak eta ditingali ku Aki jeung Nini Gede, maranehanana ngarasa reuwas ningali eta lauk badagna nu miboga sisit kasar jeung heuras. Aki jeung Nini Gede tepi ka nyebut kieu, "Lauk hiu." Saprak Aki jeung Nini nyebutkeun kecap eta lauk robah jadi batu nu kacida gedena. Nu siga lauk tah disaprak harita eta lembur katelah wae batu hiu nu ayeuna eta lembur pernahna di desa Ciliang, Kecamatan Paragi, 14 km ti daerah tuae ti Sim Kuring. Sim Kuring pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.